Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dan sadayana haturan. Alhamdulillah, ungi ayeuna urang tepung deui tidak acara ngadongeng. Etang-etang bulankeun katina ngadangukeun dongeng-dongeng anu kantos didangukeun ku mitra sadayana waktos kapungkur. Mitra kaum dan sadayana kumaha kabarna? Pamugi bae sehat jasmani oge rohanina. Ditang tayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eta pisan dipihara pusing kuring siang kalayan deui. Mitra kaum dangu sadayana carita anu katuna waktos kamari upami telempat dugi ka Ahmad ngagugu kana parentah Nyi Puspawangi. Nyati mimiti peting eta Ahmad tatapa di jero sodong di leuwih sataun salila 7 poe 7 peting. Dugi kadingannya pemirsa, kumaha terasna, mangga orang teraskeun deui kumaha carita salajengna. Sumangga nyanggakeun wilujeng ngadagukeun. Tenden di hadapan siang, tenda di hanjuang siang, lalakuan Ahmad nuker tatapa di jero sodong leuwih satau. Kacaritakeun, biasih anu biasa natara kalengitan Ahmad ngarasa hariwang, geus 5 poe Ahmad tebalik. Kapaksa, domana dipangaritkeun ku Jang Udin tetanggana bari dipangangonkeun. Harita biasi ayahnya trek nyusul ka Bojong Baraja ka Aki Aja. Atuh jam 10 berang warungna geus ditutup. Saenggeus beres kuncian imah, beral biasi nyang ka Bojong Baraja. Aki Aja oge sarua manehna boga rasa riwang atuh. Aki Aja oge indik ngajugjug ka Sanghyang di tengah jalan biasi pasanggok jeung Aki Aja. Manehna ngarasa kaget ningali Aki Aja lempeng sorangan henteu jeung anakna. Asih, eka mana ari maneh? Ka mana si Ahmad? Geus 5 buding eueuh ka imah. Cek Aki Aja mihilaan nanya. Ih, po gorek nyusul. Malawi teh monok di Aki. Cek biasi yang balan bari semu kaget. Aki Aja ngahuleung ngadenge caritaan biasi. Urang teangan ka Bojong Gempol. Sugan we aya di imah Haji Darma yang berkeun bebendena. Kemari mah tos di ditu bareng jeung Aki. Sugan we aya di ditu keneh ayeuna teh. Cek Aki Aja. Buka teuing atuh Aki. Sugan we aya di ditu hayu urang mareng Aki. Atuh ayeuna yeuh. Akhirna biasi nuturkeun Aki Aja ngajugjug ka Bojong Gempol. Wanci lohor geus tepi ka bumi Haji Darma. Ibu Haji Aminah bungah pisan. Panggih jeung pibesanan teh. Pon kitu deui Nyi Euis. Manehna gura-giru ka dapur nyen cai jeung bawa keler tuguhan pimitohaeun. Bagja temen Bu Asih. Ini sareng saha? Itu sareng Akina Ahmad. Gini sareng Aki. Mangga kalabat. Ih, tong repot Bu Haji. Ih, naon repotna atuh Bu Asih. Mas ka dieu geura. Aya Ibu Asih sareng Aki. Baca Ibu Aki. Enggal ke dapur ke canak optianana. Awatos capek di jalan. Tengah repot Nyai. Biasi colohok ngomong kadu ningali kagelisan Nyi Euis
Bari kayaan kolot nanu sakitu bengharna. Asa bonteng ninggang kadu, piit enek-enek pasir. Jog-jog ngeureuy buah loa, biasa ngerasa ajrih ku Ibu Hajah Aminah. Tapi jauh tina sangkaan, sikapna Ibu Hajah Aminah kacida pisan jambarna. Temanang kanu kayaan jalma, tekung silila jidarma datang. Tos balik salat di tajuk. Assalamualaikum. Ug salam bari sasalaman ke Aki Aja jeung biasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ari nyeuis tungkul bari nyo tungtung baju era tetepung jeung pimitohaeun. Manawi ngali taros aya pikir sanaon seputeh tumorjok tanpa laratan ti kawitna. Cek Haji Darma ngawitan naros ka Aki Aja. Pugu bade maluruh manawi pun itu aya ka dieu. Cek Aki Aja. Nah data aya ka dieu. Aya kana saminguna jang Ahmad mah. Teu ka dieu. Cek Haji Darma. Haji Darma ngaraos kaget, mirek kasauran Aki Aja. Komo nyi Isma walepar ngadengit kabogohna leungit teh. Cimatana mimiti ngalangkung di juru panon, penuh kurasa melang. Kamana ari Kang Ahmad tehnya? Duh Kang Ahmad. Nah kamana Kang Ahmad teh? Abi melang Kang. Sieun kumaha onam? Cek Ace. Tekuat nahan kesedi. Bus ka kamar, segruk cirik, ngiung kana bantal. Ibu Hajah Aminah ngerti karena perasaan menjadi anakna. Telu ngusapan buukna bari nyerita. Geus nyai, tong dicencerikan. Anggur mah ngadoa, moga-moga Jang Ahmad aya dina kasalamatan. Cek Bu Hajah Aminah. Beberapa anaknya nulu tinggal hiji anyar ditinggal ku adina Nyi Imas. Nyi Eis jengkat tuluy ngagabruk kanu jadi indungna. Mak, kemana atuh Kang Ahmad teh? Cek Nyi Eis. Ih, duka atuh Nyai. Ngan bapak hidup oge rek ngiruneangan cenah. Hayu ayeuna mah urang salat lohor. Bari munut pitulung ka mantanna, sugan we dipeparin. Cek Ibu Hajah Aminah. Atuh Nyi sudang tuluy ka kamar mandi erek wudu. Beres salat tuluy ngadua. Menta pitulung kana Maha Kawasa. Sangkan Ahmad jeung manehna aya di lindunganana. Kacaritakeun Ridwan ngadengi Ahmad tis binasa ku bapana. Bunga nu taya hinggana, tapi maneh ngerasa penasaran. Sabab Nyi Eis salamet tina wajib kirimanana. Waktu manehna ngawurkeun tanu kuburan Cinghoreng kamar adina lain kamar Nyi Eis. Atuh kajadianana adina nu jadi korban. Ridwan boga pikiran rek ngaroga halak Nyi Eis. Manehna apa? Nyi Eis sok antaran ka sawah. Ridwan indit rek nyamperkeun baturanana Rukman jeung Dayat. Kacaritakeun. Rukman. Kemana si Dayat? Cek Ridwan. Duka atuh kemana ya si Dayat teh? Atuh itu geng, si Dayat. Naon man? Cek Dayat. Anda dia. Kemana? Kemana man? Biasa. Mumpung Nyi Eis keur ngantaran bapana euy. Kayak orang pagat itu euy. Bro. Ayo, bro.
Kacaritakeun di leuwih sataun geus 7 poe 7 peuting Ahmad tatapa di jero sodong. Nya digeingkeun ku Urai Sanca atawa Nyi Puspawangi tea. Sanggeus hudang Ahmad keluar ti jero sodong. Gek jieu dina batu paragi manehna nguseup. Lalu Urai Sanca oge keluar. Pok eta Urai nyarita, Ahmad, kiwari anjeun geus boga kekuatan, moal aya sato anu ngaganggu sakabeh sato nurutkeun ucapan anjeun. Kadua, moal aya siluman anu bisa ngelakeun anjeun kajaba ilmuna saluhur ti kula. Katilu, anjeun bisa ngubahan jalma anu keuna ku peurah sasatoan. Lamun kadese ku musuh cukup nepak tan sakali, maka kula bakal datang. Jung aya mah geura balik karunya nu anjeun kageuningan ingiteun wae ka anjeun Ahmad. cek Puspawangi nyarita ka Ahmad. Duh, Nyi Putri, berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeun nana. Moga kahadean Nyi Putri sing jadi jalan pikeun mulang ngumpul deui di nagara. Cek Ahmad ka Puspawangi. Urai Sanca ngaletakeun Ahmad, nganakeun nyaah ka Ahmad. Pon kitu deui oge ngusapan hulu Urai. Akhirna Ahmad hanjat ka gawir tuluy indit rusuhan ninggalkeun leuwih sataun. Harita Nyi Eis balik lantaran ti sawah teh lempang ngagandeng mapai galengan. Di kejauhan Ridwan Dayat Cingrokman nyerangkeun Nyi Eis. Barang geus deket kabruk Nyi Eis ditangkep. Terguyung dipanggul dibawa ka saung teu jauh ti eta tempat. Bluk dibebetkeun kana jerami tempat nyiuhan boga sawah. Bajuna dirangsadan, sampingna dibetot ku Dayat Cingrukman. Ridwan geus kalimpudan ku nafsu setan. Napasna naik turun, ningali pinerap Nyi Eis anu nyalak bodas. Sabar Nyi. Ayo, Akang, ayo urang. Kurang ajar sia, kurang ajar. Halik sia, halik. Bapak, emak tulungan. Mas kekosehan hayang ngalepaskeun tangkepan Ridwan. Ayo ngiring ka Akang. Orang senang nih. Orang senang. Kayak Akang bawa ke surga nih. Itu deui Dayat Cingrukman. Menjepeng suku Nyi Eis pirahina ngagebur ningali pingping Nyi Eis anu geus ngingkap sampingna. Lah, edan, bodas kieu. Lepaskeun kurang ajar, lepaskeun sia kurang ajar, lepaskeun. Nyi Eis jejeritan minta tolong bari teteraja hayang lepas tapi sokuna pageuh diceklan ku Dayat Cingrukman. Cerit Nyi Eis kadengi ku Ahmad nu kelempang kalebah eta saung. Plesat lompat nyamperkeun ka eta saung. Ningali tilu jalma anu rek ngaroga hala wanoja ta antapara deui. Habek. Kurang ajar. Hei, sia. Sugan hayang diwara ku aing. Dasar Ridwan kurang ajar. Terantap parah deui habek sira Dayat Cingrukman dicenjak ti tukang.
Ridwan anu keur nindihan geus jenggot buukna dikusul keluar ti jero saung bari tonjok. Ampun. Kurang ajar sia, rasakeun perut aing. Ningali anu datang teh Ahmad. Daya jeung Rukman ngeblecir lumpat, ari Ridwan disiksa ku Ahmad nepi ka ngagoler teu walakaya. Binatang. Rasakeun ieu. Cedak. Aduh. Ampun Ahmad, ampun. Aduh. Yeus nerapkeun baju jeung sampingna anu geus paksiksa. Barang sidik anu nulungan teh bebendena. Gabruk ka Ahmad bari ceuling. Nyai, syukur selamat. Ari Kang Ahmad kemana wae Kang? Abi bimelang. Sabab lamun harita Ahmad telat datang, geus pasti kehormatan karanggut ku Ridwan. Ahmad males ngarangkul bari ngusapeun Nyiis teudeuk pisan. Teu nyangka manoja anu ditulungan teh Nyiis bebendena. Saenggeus ngerasa tentrem hate Ahmad nuntun Nyiis dibawa balik ke sang hyang. Ka Ima Ahmad yang diasih nunggeus saminggu teu papanggih. Sajajalan Nyiis nangkep ke Ahmad. Atuh leungeun Ahmad ngaleng tak-tak Nyiis pinuh ku rasa nyaah. Dede jeung sono anu kacida. Satepina kahareupeun imahna nyampak biasi bersasapu di buruan. Barang ningali kahareupeunana kacida bungahna. Diridik lumpat tuluy ngagabruk, ngagelentoran menjadi anakna. Saenggeus cacap rasa kasano, biasih nungtung Nyiis ka jero imah. Dibawa ke cai, teras mandi tuluy dibawa ka kamar. Nyiis disalinan ku baju anu weuteuh, bokna disisiran di papantes. Biasih nuji kana kagelisan Nyiis. Pantes disebut kembang buruan teh. Awak jeung leungeun mamanteu cahaya pipi ngadaun seureu tarang teu jaman trangon. Gado nuk sapotong imut pipina kempot jika liang undur-undur sutaya cawadanana. Beres didangdanan Nyiis tuluy kaluar ti kamar. Ahmad celohok ngembang kadu molotot mata simeteun ningali Nyiis meunang kadangdanan indungna. Biasa ngagebah Ahmad nu keur cohok. Ih Ahmad, dari ningali itu lah kitu-kitu teuing pamali. Mak. Nyiis imut ngagelenyu ningali Ahmad molohok teh. Tuluy biasa ka dapur kuprak-keprek nyangu jeung masak. Atuh Nyiis nuturkeun rek mantuan biasa. Rek se masak dahar ngeriung. Ahmad daharna ponyo pisan, da puguh udang tapak saminggu. Camplang teu kaesian sangu. Beres dahar Nyiis dibawa lelempangan nempo domba nu saminggu teu kaurus. Lepek teh aya nu robah sabab dipanggerekeun ku Udin tatanggana. Biasa geus masrahkeun ka Jang Udin supaya domba diurus. Gening aya nu ngurus domba teh. Tenuhnya Jang. Sami-sami Kang. Tenuhnya Jang. Ieu kanggo jajan. Atur nuhun Kang. Pada asar biasi nyalukan Ahmad Nyiis. Yang ulah kamalinaan karunya ka Ibu Ramana Nyiis. Bisi dedepen punten Nyai sanes ngusir ieu mah. Bilih nuju bumi ngantosan. Oh mohon Bu. Tenan naon. Abi bade euy ayeuna. Atur nuhun Ibu. Ih sami-sami Nyai. Ke amang deui ka dieu nya. Ayeuna mah bade dijajabkeun. Ayo atuh Nyi.
Cek Ahmad bari ngarekan Iis. Mangga Kang. Cek Iis bari jangkat tuluy. Sasalaman jeung biasi. Biasi ngerasa reus pisan ku sikap Iis anu pinuh ku kasopanan. Atuh beral Ahmad jeung Iis ninggalkeun bias lempang rek balik ka Bojong Gempol. Sakabeh tetangga maruji ningali Ahmad nu kasep tur gandang nuntun Iis anu gelis camprenik nurup cupu pisan. Satepina ka Bojong Gempol kasampak Haji Darma keur ngaheuang tina kursi. Ari Ibu Haji Aminah rawah riwih sabab geus ampil sareupna anakna tak can mulang. Atuh bareng Iis datang dibarengan ku Ahmad, Ibu Haji Aminah bungah pisan. Saanggeus ngareukeun kacape, deregdeg Nyi Imah caritakeun kejadian nu karanapan ku manehna dan nepika disalinan ku biasi. Haji Darma jeung Ibu Haji Aminah nganuhunkeun ka Ahmad anu geus nyalamatkeun anakna. Ate manehna ngarasa panuju, tur doa pisan mun Ahmad bareng jadi mantuna. Bada maghrib, kakara Ahmad mulang ti Bojong Gempol. Diantar ku kupai ka malang Iis anu marengan lengkahna Ahmad. Upina carita urang cekapkeun heula di dia pamirsa, enjing urang sambung deui tina carita leuwih sataun. Mugia janten pamaperah mana. Hapunten dina sabudaya kelepatan, pilih aya cariasan sareng bahasa tina ausan kurang merenahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.